urus kurang roh urang ketika urang-urang dibeti embung nafsu urang sebab nafsu urang resep jasa hees sare resep jasa tetapi Allah ngajelaskeun kade wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asa ka maqam mahmud urang hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun Allah hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun tempat sare hayang maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun pamajikan nu keur nangkarak teh tah ninggalkeun anggel macan ya Allah ngan ninggalkeun kasur barang ninggalkeun papalangkakan ya Allah Banul Muttalib Hamzatu wal Abbas wa Abu Talib iku Hamzah lan Abbas lan Abu Talib abna'u Abdul Muttalib munduh abdian tendenan ketika meuli kitab ngeridit pasti Abdul Muttalib tendenan bin Hashim bin Abdi Manaf pasti eueuh lah majen buku mah abna'u Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah te auladuhum iku pirang-pirang anake abna'u Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf yaiku Jubair bin Mut'im bin Naufal bin Abdi Manaf wa Uthman bin Affan bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf sami baik wa Abdu Hashim wa Banu Hashim al Ja'far iku pirang-pirang keluarga Ja'far alu Ali lan pirang keluarga Ali alu Uqay lan pirang-pirang keluarga Uqay alul Harith lan pirang-pirang keluarga Harith alul Abbas lan pirang-pirang keluarga Abbas lain Uqay Akil Alu Akil di Iran makomna ayo di dunia kurang ziarah kalinya padesek-desek di kuburan Sayyidina Akil Masya Allah syai'un wahid listimrarihi kena istimrari tetepe ya Banu Hashim alal wala'i natasawala lam yufariquh ngoranana pisah ya kabeh ku ingkang jeung Nabi sallallahu fi jahiliyah wala Islam ing dalam zaman jahiliyah lan ora ing dalam zaman Islam fakanu kasyil wahid maka ana ya Banul Muttalib tadi gal istimrarihim karena tetep Banul Muttalib iku kasyil wahid kaya perkara kang suci ikul hadis siji Banul Muttalib utai kang awal iku Banul Muttalib syarikuna Banu Hashim hala sesekuton ya Banul Muttalib kabeh ing Bani Hashim bisahmi zawil qurba ing dalam dungduman kang anduwe karabat dua tahrimus zakat kang kapindhon kudu haramkeun zakat ala Bani Hashim wa Banul Muttalib digantas Bani Hashim lan Banul Muttalib 213 an Abi Rafi' wallahu a'lam bishawab loba-loba senelian jam bae Bismillahirrahmanirrahim
wa anzalallahu alaihim sakinatal unsi atawa anas wa asbatallahu syajarata tauhid asluha thabitun fil ardi sabi'ah bal fis thara wa far'uha fis sama'i ila ma fawqal 'arsy qala Allah ta'ala kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Utar atur tentang ruh roh diatur ku urang ruh urang makan kuari ngatur jasad kumaha ieu jasad sangkan lintuh kumaha ieu awak sangkan semampai kumaha ieu awak supaya kurung jadi diatur awak supaya sehat ieu awak teh dahar 4 sehat 5 sempurna dahar teh diaya-aya geus puguh nu arasa nu arata di aya-aya batur nama boga timbangan di imah teh naik turuna beh kanyahoan sare diatur besi kurang ti 8 jam aya puting dengan 2 jam isukna koboan sare teh beunang kurang turun awak teh tina 80 menjadi 70 nya nangis bingung aya naon di awak bisa turun kieu urang mah teu eureun urusan awak geus puguh mandi kudu make capluk bae sia tawa kedua 9 betul kebeli capluk iyalah orang urusan dakwah roh teu pernah diurus mentek hok jasa ka awak teu meunang katodel ku batu teu meunang kasikut ku batu teu meunang kageser ku batu mun ngariung ge kudu di kasuran gelasna kudu dupang gedena kudu 3 gelasna teh sebab dulurnya na ka Firaun Allah teu meunang teu dihormat awak teh masyaallah karim justru kuari mah urang nyulusup awak teges teka urus ayeuna mah lantaran ngurusan teh ngurusan roh mun kamari urusanana urusan awak kesehatan pakaian dan lain sebagainya urusan ibadah nagengan sakadar syariat di mana aing cicing sajadahna nu mana siwakna nu mana supaya ngeunaheun make kipas salat teh make AC salat teh teu meunang salah sajadah marah teu meunang salah tempat marah kos gitulah syariat ketika urang geus nyulusup ngurusan rohani awak geus terlunta-lunta sare geus embung di kasur kudu di spring bed bae jadi ningkat kuari barang norekat teh oloan barang norekat oloan tabakos keur di pondok mangga goler di mana be bau barang jadi kiai masyaallah jadi kata kaburan timbul barang jadi kiai teu meunang be teu al alim al alamah profesor teu disebut dokter andes na marah barang urang urusan rohani sare geus embung di luhur izin ka Allah awak dimulai bae akur henteu jeung ibadahna ka Allah cak Allah eta sia awak nu aing
kunaon haji dimumule ku sia teu akur amat ai sujud ngan sabaraha kali sapeting ai dahar jeung sare pohara amat. Ih cak Allah teh nanaon sia teh keur berangkat menuju titik ajal. Isin ka Allah teh. Kunaon haji sok segala make tudung segala make rupa-rupa segala ngerokok turun-urun. Iya Karim ya Allah, insyaallah ku urang terus bae di urusan. Ketika urang urusan ruh awak bakal poho dahar sakasampeurna nginum sakasampeurna terus we sare sakasampeurna dek di kursi dek bari ngaji terus we sare teh waktuna tungtung malobaan sare. Iyalah ruh. Jadi kan ngurusan awak aya urusan ada dokter, ngurusan ruh atuh aya parantina guru mursyid. Lantaran kanyahoan ruh leuleus jeung teu leuleusna, ruh loba zikir jeung teu loba zikirna ku guru mursyid kanyahoan lantaran nyana nu ngalatihna. Ketika jelema berangkat jadi abri, oh ti mimiti nyana asup jadi abri naon ngaranna mimiti asup? Naon ngaranna? Taruna. Naik kuari setingkat naon ngaranna? Dasar baheulana jadi hansip. Atuh babaturan jeung Andra. Nyahoangan sakituna kapasitasna atuh. Tenyahuan nama kapten, tenyahuan kajian brigadir tenyahuan nama brigadir tenawan cenah teh. Pajal gadil-gadil gitu. Wari mulai ditendenan bintang 1 2 3 4 5. Sembarangan nyana nenden bintang teh cahaya. Anu bisa nyahayaan alam bintang. Kangjeng Nabi dibahasakeun ngabahasakeun ashabi kan wujud bi ayyim yaqtadaitum ihtadaitum. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang nu begemerlapan di langit, bisa jadi tanda-tanda. Bintang-bintang aya ngaran-ngaran. Kuari ditempelkeun di seorang brigadir jenderal bintang 1 2 3 sampai 5. Nyaangan naonnya. Sembarangan nenten bindang di dia salatna akur tante zikirna akur tante. Ieulah bintang-bintang anu ditenden di jenderal-jenderal di polisi-polisi bakal ditanya ku Gusti Allah naon eta bintang. Nyaangan manusia datang ke mana bintang mana. Gitulah bakal lain lalagaan eta bintang teh secara simbolis. Lain sekadar kekuatan lohir, tetapi makna bintang eta adalah penerang. Ketika kuari salah ngagunakeun bintang, Allah bakal nanya. Lantaran sarua di kewalian ge aya bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 7. Iya, tak bohong eta bintang 7. Anu di tukang mah lain bintang 7 deui ya. Iya mah geus isdat betul. Kayawan lamun jelema kakarak bintang 1 brigadir jenderal nyahoan 1 2 3 kapasitasna sakitu kakarak majen dan lain sebagainya kanyahoan ku panglima sarua di dunia kewalian aya panglima. Ketika serta bintang 1 karat naik kapten, majen 2 dan lain sebagainya. Kanyahoan ku panglima. Seperti etalah ruh diurus. Ketika ruh diurus, engke makomna aya di mana sesuai jeung bintang-bintang. Apa nukoba, apa nujaba, apa uropa, apa asohib, apa abdal. Apa nyana geus jadi kana nukob apa namanya gitu ngaranna mukhtar, apa geus jadi imaman, apa geus jadi kutub-kutub.
seperti etalah di alam nu eta. Bintang 1 ngahiji jeung bintang 1 deui. Bintang 2 makomna di bintang 2. Al arwah junudun mujannada. Ruh eta perkumpulanana seperti jenderal-jenderal TNI, polisi, mujannada. Kitulah Imam Muslim nyaritakeun al arwah junudun mujannada. Engke anu milu ruh jeung para jenderal tersebut emang henteu dicatat. Si A diangkat jadi wali, bintangna 1 apa 2 apa 3, pengikut-pengikutna eta teh dicatat. Lamun Tuan Syabdul Qadir ngabogaan buku ti masih ka magrib untuk mencatat murid-muridna, apakah sebatas Tuan Syabdul Qadir atau datang ka kuari? Daftar geura ke Habib Rozak supaya didaftarkeun di bukunya na. Atuh engke ge ngubrus kabehan. Oh, pamajikanna ngaranna Husnul Khotimah. Datang ke mana? Kepasrahan dirina, ketawakalan dirina. Ruh bakal ngahiji jeung ruh tawakal. Datang ka mana? Kasobaranana. Ruh bakal ngahiji jeung ahli sobar. Datang ke mana? Mujahadahna. Ruh bakal ngahiji jeung nu ahli mujahadah. Datang ke mana riyadhahna, ruh bakal ngahiji jeung ahli riyadhah. Ulah kaget lamun urang zarah jeung seorang ahli Allah. Ieu makom teh sahibul makbarah ahli sabar kajawan punya. Ieu sahibul makbarah ahli tawakal. Iraha nya babarenganna ieu geus sekian ratus tahun tapi bisa kanyahoan. Ruhna bisa ngahiji. Kok bisa ngahiji bisa nyaho kitu? Lantaran rohna diurus. Sehingga bisa ngahiji al arwah junudun mujannadah. Seperti etalah secara zahir kuari ruhna ahli judi jeung ahli judi deui, roh ahli bar atuh nyana nyahoeun si eta nu sok babarengan jeung aing ka next level. Ahli-ahlina bakal kanyahoan. Urang aja di DPR ngahiji jeung DPR di korsina ge eta bae deui. Kuari ngahiji misalnya Haji Penti maksa hayang ka DPR diuk di korsina mun teu di borgol. Di Bogornya, borgolnya lagi. Iya al arwah junudun mujannada. Nah, secara zahirnya seperti itu kuari ngaji urang, kuari naik mobil jeung DPR teh betah. Nah, nu diobrolkeun di mobil teh teu ngam urang. Urang ngobrolkeun rukun wudu nya ngobrolkeun urusan persamaan. Urang ngobrolkeun rukun salat nya mah ngobrolkeun kitu penelitian-penelitian kaunggal daerah untuk studi banding. Studi banding itu bahasa itu sebenarnya sekolah babandingan lah, belajar babandingan. Bagus gitu. Tah, udah kuari lamun ngahiji di DPR ke Bandung, moal kuat udah pasti hayang turun. Teu kuat sebab lawan roh urang teu ngahiji. Kemantaknya teu daekeun ge ngaji ka di pamarentah. Rohna lain deui pemikiran. Urang mah pemikiran akhirat, nyana pemikiran dunia. Dipaksakan ku urang mal bisa ketika nyana ngayakeun maulidan ngondang da Kipu Doli atuh muludan dunia teh bakos kitu mah lantaran dipaksa kiai kita urusan dunia tuh kan kos kitu urang kuari diajak ku bupati naik mobil sama mobil maka mobil lagi baby ben atau Lexus ka Surabaya pegel naon rek diobrolkeun ku urang nyana ngobrolkeun BPAD bener teh sia ngomong BPAD geus benerkeun bae geus aing mah lah pokona aduh aing teu menang salah sia aja protes bae. Nah lantaran sapikiran arwah seperti eta al arwah junudun mujannada eta di dunia bakal terus ke akhirat. Ieu bakal terus ke akhirat. Nah iya urang teh kuari geus dibere taufik ku Gusti Allah kade bisi dicabut taufik urang. Ngahiji urang di majelis taklim babarengan jeung malaikat pan malaikat eta hadir di dinya. Nyatetan Haji Pendi ngaji set berangkat jam sekian pulang jam sekian loba nu leungit sendal. Aya tulisanna. Aya tulisanna. Nah, segala rupa aya al arwah junudun mujannadah. Urus kurang roh urang
ketika urang-udang dibeti embung nafsu urang sebab nafsu urang resep jasa hees sare resep jasa tetapi Allah ngajelaskeun kade wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka maqam mahmud urang hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun anggeul hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun tempat sare hayang maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun pamajikan nu keur nangkarak teh tah ninggalkeun anggeul macan ya Allah nya ninggalkeun kasur barang ninggalkeun papalangkakan ya Allah hayang boga maqam mahmuda kudu riyadhah berarti urang lamun urang masih kena lengket jeung anggeul lengket kene jeung kasur dikira boga maqam mahmuda tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum renggang cangkengna awakna 'anil madaji' di tempat sare lipat ke urang kasur lipat ke urang anggeul sementara engkau kutinggalkan pamajikan orang sementara tapi sementara aku tidak membutuhkan aduh cak nafsu orang tiris bos nafsu orang ngajawab tiris bos jangan mandi bos sakit besok bos ngajawab nafsu orang ninggalkeun anggeul ninggalkeun kasur ninggalkeun pamajikan tapi urang berat kata tajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama' lah sabenerna macak diri urang teh ja geus kamari geus sesenangan teh jakok sakitu bae ja geus sababaraha taun sesenangan teh iraha deuk sesenangan jeung Allah yad'una rabbahum khaufa wa tama' wa bimma razaqnahum yunfiqun tinggalkeun ku urang keur zikir pamajikan didinya lah tasbih urang diri nafsu urang tasbih apa pamajikan tasbih apa pamajikan brengsek we tasbih langsung ditinggalkeun nu tadina engkau kutinggalkan sejenak sampai subuh maksudnya sejenak kuari mah tasbih ya tasbih dadah riyadhah urang datang ka mana di dinya makom urang riyadhah urang mujahadah urang datang ka mana di dinya makom urang sok introspeksi diri urang geus datang ka mana ari aing ketika peuting teh ja eueuh hiji rasul eueuh hiji nabi eueuh hiji wali nu teu ninggalkeun anggeul jeung kasur tengah peuting lain teu tiris tetapi hayang tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun untuk mengejar maqam mahmud bisa urang istiqomah masyaallah karim mulai tunduk ruh urang teh tunduk nafsu urang teh ditundukkeun ku urang lain diperangan dieuweuhkeun tunduk supaya nafsu urang berangkat menuju Allah saha nu ngatur panglima yakni guru mursyid sok berangkat geura zikir sok berangkat geura mandi sok berangkat heula salat sok berangkat awalnya capek luar biasa capek lamun urang terus bae ngusahakeun tanpa aya doktrin guru mungkin bisa mungkin henteu ngaranna ge jajadian tama kos kitu mah dina jadina buahna seum kos gitulah tapi lamun aya aturanana mupukna dan lain sebagainya amis masyaallah karim mulai urang riyadhah mulai urang mujahadah setahun 2 tahun engke tengah peuting mulai batur urang teh horeng lain pamajikan tengah peuting teh horeng malaikat mulai urang diberi rasa ku Gusti Allah zaukun nafsi perasaan indah ketika duaan jeung Allah salasa huwa rabi'u rabi'ah huwa khamisu khamis huwa sadisu urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna
urang tiluan Allah kaopatna nu hurang goreng perasaan bareng teh jeung Allah ku ari mulai nikmat lazat urang teh babarengan jeung Gusti Allah maka lamun geus dibere ngeunah kitu geus mulai embung babarengan jeung makhluk-makhluk embung babarengan jeung ahli di dunia jeung abnaud dunya di dieulah dibere sakinah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit Allah netepkeun ka jelema anu iman mukminin bil qawli tsabit yakni kalimatun thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah lantaran pangeran eta keneh di dunya geus pengadep ka pangeran di jero kubur lagi atuh ngeunaheun lantaran pangeranana eta keneh di akhirat ge eta keneh tetepnya na yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah nu kuarinya na loba larangan-laranganana engke mah bakal dibebaskeun kuari ieu haram itu haram ieu haram itu haram ieu teu meunang itu teu meunang nyana teh terus bae riyadhah ngajar nafsu nu teu dimeunangkeun teh bener-bener nyana teu ngalakukeun komo tama kabair cacak-cacak sogoir ge nyana mah geus anti kana sogoir ti dieulah rohna teh bener-bener murni ketika nyaritakeun subhanallah maha suci Allah geus karasa kesucian Allah lantaran dirina geus suci urang menyebutkeun maha suci Allah teh disungut kesucian Allah encan nyaho kesucian Allah teh teu karasa subhanallah maha suci Allah amma yaqul zalimun tidak naon diucapkeun ku zalimin subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul munafiqun subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul zalimun subhanallah maha suci Allah tina ucapan-ucapan ahli zalim tina ucapan kafir tina ucapan munafik tina ucapan ahli maksiat lantaran diri urangna roh urang geus suci maha suci Allah karasa mer keagungan Allah teh karasa ku urang lantaran urang mengagungkan Allah timimiti lalaunan karasa di dieulah bakalna urang dibere sakinah fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi nikmat tenang bahagia lantaran boga perasaan nu kaluar ti kudrat iradat Allah nu kaluar tina pagawean Allah sebab Allah teh fa'alul lima yurid nu kaluar ti pagawean Allah urang kos kieu dedeg pangadegna kuari karasa horeng ieu teh nang ciptaan Allah ketika urang sehat karasa kesehatan teh ciptaan Allah ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah ketika urang teh leuleus karasa ieu leuleus nang nyiptakeun Allah ketika urang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah pagawean Allah ketika urang susah teu ngarumat lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah eta teh keur diri urang kuari kaciri batur-batur lempangna batur teh horenganan lainangnya nang magawean Allah nu kadeuleu nu migawena diukna jelema teh horenganan lainangnya nang ngadiukeun Allah jelema sugih teh lainnya nu sugih teh nang nyugikeun Allah susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya nu kadeuleu anu utar aturna urang lir teu beda jeung wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang ti di dalam bakal tenang fa anzalallahu sakinatal uns wa asbatallahu syajaratat tauhid Gusti Allah teh netepkeun kana tangkal kayu tauhid nu lir teu beda jeung tangkal kayu kumaha tangkal kayu teh aslu hasabitun fil ardi sabiah akarna nancep ka taneuh 7 lapis bal pisaro balik ka dasar laut dasar tanah wa farwa fis samaa'i ila ma fawqal arsy cabangna ka luhur lain sakadar luhur bumi terus dembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka datang ka ma fawqal arsy la ilaha illallah lir teu beda jeung tangkal kayu ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah
yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid, geus boga rasa kudrat iradat Allah, karasa lain dibahas lain didalilan tapi karasa kuari mah geus beda perasaannya nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna. Apakah ieu bintang 1 2 3 dan selanjutnya ketika nyana geus diangkat jadi kutub la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala yu dauna cabangna sampai ka sidratil muntaha. Saha para mursalin, saha para nabi, saha aulia Allah nu nurutan kangjeng Nabi. Dipun tayanganlah nabi rasul ku umat, dipun tayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat. Nu mantak dipun tayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapataala. Aju cabang-cabang nage luar biasa lebarna jelema aya nu naek cicing di cabangna, aya anu sakadar nyalande, aya nu sakadar ngiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang. Nu mantak ngajina ge aya nu tukang wuduk bae masalah. Masalah nyana keur ngiuhan eta di tukang wuduk jauh anu di mobil bae. Aya anu nyalande hees nyalande nyana di mana anu bari ngarokok nyalande seperti itu. Asluha sabitun fil ardi as-sabiha bal fis sarwa far'uha fis sama'i lama fawqal 'arsy kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tangkal batin gaib teu deuleu tetapi secara zahir seperti eta dipun tayangan nyana kuat. Geus atuh anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae. Aya anu memang nyahoeun eta tangkal kayu paranti ngiuhan, aya nu liwat haju ngiuhan di dinya kapanasan. Deuk nu liwat na mukmin, deuk kafir, deuk lalaki, deuk awewe. Nu mantap kaget ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung encek biasa bae. Jeung Yahudi atuh biasa bae keur ngiuhan. Kerniuhan orok atau biasa baik kita keur garariuhan atuh didinya. Kuari Habib Lutfi eta deui keur dipun tayangan ku kabehan presiden nyiuhan di Habib Lutfi, TNI nyiuhan, Tato Tito nyiuhan didinya. Kabeh garariuhan lantaran jana geus teger. Geus teger. Far'uha bis sama'i la ma fawqal 'arsy. Urang deuleu zahirna lelempangan ka istana, lelempangan ka TNI, lelempangan ka polisi. Deuleu zahirna seperti kitu. Make pakaian kadang pakaian tentara, kadang-kadang pakaian ansor, kadang-kadang make pakaian banser, kadang-kadang make pakaian penyanyi. Kadang-kadang make biasa jubah mah teu geus aneh teh mah kos kitu mah. Ya ji peni ge jubah bae, sanajan tukang ngabohong atuh jubah mah terus bae. Oh masalah tuh satu seperti kosit sapira pakaian atuh. Tetapi iyalah tangkal kayu kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama. Gus Dur ketika jadi presiden apakah nyani ngarasakeun jadi presiden? Teu. Hanya perasaannya digusar digeser ku Gusti Allah. Digusar digeser kabari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu tak jadi presiden mantap ketika dek diturunkeun nyanggakeun ka Gusti Allah dek dibantu teh kudu Allah ketika dek ngalanggeukeun jadi presiden teh kudu dibantuan ku dia ketika dek diturunkeun tahanan ku sabaraha kompi moal ka tahanan nyanggakeun hate Gus Dur teh nyanggakeun ka Gusti Allah teh kudu banser teh kudu ansor teu kudu lamun ku Allah dek dilanggengkeun langgeng bae. Dengan ayana amin rais terus jana berusaha supaya turun Gus Dur nanggerak Allah berarti titah sakitu bae kudu dipertahankeun sakitu bae kumaha Gusti Allah nu ngatur sebab salat emang perasaan urang nu salat waliullah tuh henteu ketika nyana boga perasaan aing nu salat berarti pengakuan sanajan bener cek pikir dibatalkeun punya waliullah mah dibatalkeun salat Allahu Akbar perasaan diri sorangan lain Allahu Akbar perasaan deui was-was jelema anu endek istiqomah jeung was-was jelema anu di syariat beda. Ari was-was di syariat mah campur setan. Sholli fardhu fardhu
atuh teman atuh sia batu kan itu kakak berak kudu da teman ngaji qiraat mah dod son Allahu akbar asa teh adek salat rek adzan ieu eta mah setan ari ieu lain perasaan aing di salat ku perasaan aing di salat lain eta moal ngeunaheun Allahu akbar can hadir sebab can istiqomah ketika geus hadir oh Allah teh aya di qalbu atuh lamun Allah aya di qalbu berarti Allah nu utar atur kunaon kurang di aku kena gerak teh rasa digerakkeun ku Allah karena pertolongan Allah maka pertolongan Allah kudu make rasa geus teu kudu make lain deuk ngahadirkeun sejak kaula salat lain tapi deuk ngahadirkeun kehadiran Allah anu kamari hadir nikmat teh kok eueuh ketika trek aya Allahu akbar ngeunah asa aya di alam eta beda nikmat deh salat teh lain sorangan perasaan digerakkeun ku Allah a'udzuna bismillahna berarti syariat eta kudu geus rapi sebab kadituna geus lain utar atur syariat syariat teh ya dileupangkeun ku Gusti Allah di perasaan kos kitu nyana dinangtungkeun nyana dirukukeun nyana diitidalkeun nah nu mantap kadituna ge sok ngaco salatnya lamun sorangan teh sok aja lantaran teu boga perasaan ketika henteu terkendali kadang nangtungna kebel kadang rukuna kebel kadang sujudna kebel kadang-kadang boga perasaan nya teh atuh geunaheun ngaranna 2 rakaat kadang-kadang angel eta lah henteu terkendali nya ku perasaan-perasaan eta nah eta teh kunaon eta fa anzalallahu alaihim sakinatan ku ngeunahi ku nikmat perasaan eta mah hese dibandingkeun ana kenikmatanan atuh bayangkeun bae boro-boro kehadiran Allah kakara kehadiran bos bae ge urang geus ngeunah kakara kehantu ieu bae nya nama jara rasana ka dinya atuh teman kuaing ka harti ja urang boga kabogoh atuh kehadiran kabogoh urang atuh urang betah bae sanajan di kuburan nikmat nu aya naon nu dipake ka cinta ku urang kuari hadir di hareupeun urang nikmat ketika urang geus ngaleupaskeun makhluk nu aya kecintaan teh ka Gusti Allah rasa hadir jeung Gusti Allah ai atuh nu mantak halad ketika dek dibunuh kumaha emang halad badek dibunuh teh seserian bae terus seri sehingga masyarakat kaget kiai-kiai kaget kabeh pemerintah ge kaget ieu dek dibunuh bae keseserian lantaran perasaannya aya nu nanya kan mama kunaon ikan dek dibunuh ieu teh kapan eta teh tihang dek digantung kula kumaha Gusti Allah hadir ketika kula diangkat ka luhur ku Allah diangkat ketika engke dibunuh geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz kudu terbunuh ti dinya atuh geus kehadiran Allah teu bisa leupas di diri kurang cek halad nyangakeun sadaya-daya emang kula neuleuh makhluk henteu nu kadelengan Allah nyangakeun sadaya-daya matak nyana diangkat ka tihang teh ceramah heula andai kata aranjeun nyaho ka perasaan kaula andai kata nyaho anjeun kana deleulean kaula andai kata nyaho anjeun kana dedengean kaula niscaya anjeun moal kudu naikeun kula tetapi lain masalah anjeun tulisan di Lauhil Mahfuz kula bakal dibunuh di tihang gantung tuh masalah nyanggakeun sadaya-dayana begitu digantung seri iyalah nu jadi bahan pertanyaan di Irak sairak kunaon sih dek digantung seri ketika geus digantungnya seri ieu nu jadi pertanyaan perasaannya andai kata anjeun nyaraho perasaan kula dedeulean kula dedengean kula anjeun bakal kaget ngan anjeun terlalu jauh terlalu tebal hijabna cuman hayang ngabejakeun bae bahwa jelema ketika geus deukeut jeung Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun naon eta fa anzalallahu alaihim sakin wa asbatallahu syajarat at-tauhid asluha sabitun fil ardi sabi'ah bal fis sara faruha bis sama nah urang nyaritakeun nu geus jadi nama ngeunaheun Gus Dur geus jadi nama ngeunaheun Habib Lutfi geus jadi nama para aulia Allah geus jadi nama ngeunaheun nu ku urang kuari di haolan teh tetapi urang geus datang ka mana nuturkeun nyana ulah-ulah nuturkeun tapa dan lain sebagainya hudang heula ti penting tata jafa julum mereket masyaallah eta mata geus dikieu-kieu ku urang deuk peureum deui ketika urang ninggalkeun geus mandi geus ngala wudu urang tah salat tadi dinya pan tempat sare eta anggel ngomong sini
teu salam teh geus henteu nanaon deui langsung brak we. Iya, urang teh riadoh di dinyanan deui kumaha. Ngajar nafsuna roh urang teh supaya di ka Allah ya karim hesena luar biasa. Iyalah dibutuhkeun guru mursyid anu ngaping urang. Anu supaya urang teh terus bae yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batil. Supaya eling ka Allah yadhkurunallaha qiyaman nangtungna ka Allah wa qu'udan diukna ka Allah wa 'ala junubihim ngedengna ge ka Allah wa yatafakkaruna selalu berpikir ka Gusti Allah bae. Matak diatur di ilmu thariqah mah tafakur teh akan aya genep rupa minimal 3 bae heulanan. Sok urang mandi sanggeusna mandi terus wudu terus salat tahajud atawa salat hajat. Salat hajat teh geus lain boga kabutuh hajat bae ja urang loba kabutuh mah ngan ulah dikedal-kedalkeun ibadah ka Gusti Allah. Beres urang diuk peureum leungeun urang dikadiekeun. Nafakuran nikmat mimiti nikmat ijad ti eueuh ka aya ge Gusti Allah. Sanggeusna ijad nikmatna nikmat imdad ya Allah diurus ku Gusti Allah. Dijadikeun sampai ka tahun ieu sampai ka umur sakieu masyaallah. Terus nikmat-nikmat urang geus datang ka mana ieu dipake ka Gusti Allah. Mata urang dibere centrang dipake ka mana ieu lobaan neuleuh Quran apa neuleuh kitab apa neuleuh paharam. Ceuli urang nikmat ti Gusti Allah. Ieu ceuli lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an, hadis, kalam-kalam ulama atawa dipake ngadengekeun nu dilarang ku Gusti Allah. Sok geura tafakuran ku urang. Aambean, letah lisan lobaan dipake ngomongkeun Al-Qur'an, hadis atawa hukum-hukum syariat dan lain sebagainya. Apakah loba dipake maksiat ka Gusti Allah? Beuteung, dubur, kubur, suku, leungeun tafakuran ku urang. Eta teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Allah mamere nikmat teh eueuh kabutuh. Allah manerimat bigoy gorodin tanpa aya gorod-gorod Gusti Allah mere-mere bae. Deuk iman deuk kafir pokona mah Allah mere-mere bae sesuai jeung ke sifat kapangeranan. Sugan Allah mah mere ka ieu aya maksud mere ka ieu teh aya Allah mah bila gorodin tanpa aya gorod sok. Tapi urang sebagai makhluk kudu bersyukur ka Gusti Allah. Geus datang kamana syukur urang tentang nikmat Allah. Sok tapakuran geura. Ketika orang sering tapakur, orang bakal ngarasa ya Allah ya Rabb, orenganan abdi can bisa tapakur ternyata loba keneh dipake maksiat. Sok cek Gusti Allah besi deuk maksiat Allah bae tapi ulah ngadaharis kitu aya. Besi sia deuk maksiat atuh mangga bae cek Gusti Allah, sadaekna sia asa ulah nyokot ulah ngadaharis kitu aya. Ai bisa malas ya. Atuh cenah teu bisa, atuh mangga bae sia deuk maksiat asa ulah cicing di bumi aing. Jangan bumi buatan lain aing. Itu moal aya. Geus teu nanaon atuh sia maksiat mah ngadaharis kitu aing pake maksiat, cicing di bumi aing pake maksiat, los tapi sia maksiatna ulah kadeulean ku aing. Nyumput atuh sia. Atuh tuh nya nyahoeun tukang maksiat nyumput ka mana? Sakitu ge tukang maksiat. Nya da ge nyahoeun aing nyumput ka mana cek kana. Tolol teh coba eta. Aduh, nya da ge nyahoeun tapi maksiat terus. Bis datang ke mana bersyukur urang dan selanjutnya Masya Allah karim. Nah hiji tah nikmat syukuri. Bis datang ke mana orang syukur. Nomor kedua tentang perintah Allah mujigna bakal diberi ganjaran. Bis datang ke mana orang ngalaksanakeun parentah-parentah Allah anu bakal diganjar ku janji Allah. Salat urang geus datang ke mana, puasa urang datang ke mana, haji urang, zakat urang. Kemudian ieu awak urang, tanaga urang geus datang ke mana dipake parentah Allah. Ilmu urang geus datang ka mana pake ngalaksanakeun parentah Allah anu di jero parentah bakal aya ganjaran. Tafakuran geura ku urang ganjaran urang bakal sagede kumaha janji Allah lamun urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah sesuai henteu si perintah urang perintah Allah dilaksanakeun ku urang. Tafakuran engke bakal ngarasa urang ya Allah aing teh can bisa urang ngalaksanakeun parentah Allah lamun 24 jam sabaraha menit nu kurang dipake ka Allah sabaraha jam nu dipake ka luar Allah. Tafakuran geura ku urang. Terakhir nafakuran larangan Allah. Nu larangan eta bakal jadi siksa. Saparaha ieu perkara-perkara larangan Allah nu ku urang dilaksanakeun. Ai kitu mah eureun kabair. Moal urang mah nya mabok, nya zina, nya ngabunuh. Moal urang mah. Tapi pan aya neuleuh ping-ping mah unggal poe. Pan neuleuh susu mah unggal poe dah. Hayu coba. Malah mangarep-ngarep mana si eta nu sok liwat teh jeuh.
dan lain-lain sebagai sogoir kotrotan pasoro jabalan satetes diasupkeun pasoro jadi hulu sia bener dengan satetes doang tuh kan iya ya karim ya Allah. Nah eta bae heula tilu heula tahap awal masuk tapakuran jam hiji mandi nawaitul gustalis salamah wal afiyah abdi niat mandi untuk keselamatan jeung kawarasan Gusti sesuai jeung perintah dan sakitu urang wudu salat sok tafakur sajam bae tina 24 jam pakai tafakur ya Allah terus wes sakumaha tadi teh kege aya sora-sora naon eta atuh bayangkeun jam 1 jam 2 atuh ye santeuna kan jin-jin hirup maka penting setan-setan kan teu penting beurang makan gua di jin hees penting makan hudang ye urang kokoek beta urang ngarauduk tuh sok aya tah di luar sia urang sia nurutan aing goblok urang mukakeun bae lawang aya deui muka keren urang asup ka kamar okos aya nu leumpang okos aya anu ngaroko di luar aduh tahu lain bener nyana meureun suara-suara itu nah ketika urang teh kaganggu ku eta berarti kan nafsu urang dah ditatang ka mana nafsu urang teh tapi lamun urang dicuekeun hai sembarangan bae si aing ka Allah sia-sia aing nyana ge ngomong oke siap nah iyalah syukur nafsu urang datang ke mana ketika urang tambah keyakinan tambah cuek makan hayang dia maka panggil gitu hayang ditantangkan ke urang wahai rombongan kuntilanak wahai genderuwo dan jurig aing geus manteng ka Gusti Allah sok datang dia ka aing oh baduy ka jeung datang sahana ieu ieu incuna datangkeun bapak sia datang dua ieu sa ieu bapak datangkeun mas sia datangkeun bapak kor sia datang euy loba amat aing sieun masyaallah moal geus boga keyakinan teh geus boga keyakinan ka Allah boga rasa hayang namun urang can boga rasa hayang can manteng kayak geus manteng mah hayang hayu coba itu ngadu sia jeung aing asma Allah dak dibacakeun ka sia coba ku aing di emang teu panaseun panas urang mah la ilaha illallah anu urang manteng ruh urang ka Gusti Allah sieun ngajungkel nya ngajungkel coba bacakeun ku Haji Pendi keur hudang teu penting aya bae jurig la ilaha illallah aing ge bisa ayo ngadu sia jeung aing sieun jurigna ge atuh ahli torekat tinggal aja Pendi bae ngorana nah bapak siap kunaon eta lempang teu bisa ngorandangnya nah ada juling ya Allah ya Rabbi nah iyalah jadi bakeur carita pengurusan rohani aya jeneralan kayahoan bintang 1 2 dan selanjutnya didinya lah engke sesuai jeung keyakinan bisa nyaba engke ka alam malakut setelah urang geus diizinan nah ieu kasyajaratun thayyibah asluha sabitun wa farwaha bis sama wa ribuhu hayatul qalbi wallahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu
Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat dari Nabi dugi kapoe moal ayat dari Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam